Wa qad qalu sareng tetela geus ngucap para ulama kullu du'ain ari sakabehna doa anu dipanjatkeun ku urang ka Allah Subhanahu wa taala eta mujabun sadayana diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Lakin tatapina bentuk ijabahna imma wa imma bi'aini ma tuliba boh bentuk ijabahna teh kudatiahna perkara anu dipenta ku urang ka Allah Subhanahu wa taala sesuai jeung doa anu dipanjatkeun ku urang ka Allah Subhanahu wa taala. Bentuk ijabahna teh menta duit 100 juta jual datang duit 100 juta, menta tanah jual datang tanah, menta motor jual datang motor. Ao bi khairin mimma tuliba atawa bentuk ijabahna ku perkara anu leuwih hade tinimang perkara anu dipenta ku urang ka Allah Subhanahu wa taala. Urang ngadua ka Allah menta duit 100 juta henteu datang 100 juta. Jual datang teh 200 juta. Urang menta duit 100 juta teu aya duit 100 juta teh. Tapi dibere kasehatan, dibere keluarga anu bahagia, tatangga anu saroleh, turus solihah, pamajikan anu solihah, eta teh kan lebih berharga, leuwih hade tinimang duit 100 juta. Tah bentuk ijabah ti Allah bi khairin mimma tuliba. Sesuatu anu leuwih hade tinimang anu dipenta ku urang ka Allah Subhanahu wa taala. Salajengna datangna ijabah ti Allah ka urang rek sesuai jeung nu dipenta atawa leuwih hade jeung nu dipenta. Imma halan boh secara kontan harita keneh. Jiga dahar cengek harita lada harita. Ao maalan atawa ditempokeun alias di zaman anu bakal datang. Henteu harita keneh. Salajengna bentuk ijabah doa ti Allah teh ao bisawabin yasulu lidda'i atawa bentuk ijabah doa teh ku berupa pahala anu hasil pikeun jalma nu ngadua. Urang menta duit 100 juta teu acan aya bae. Tong boroning 200 juta. 100 juta ge can aya, can nepi. Didago-dago teu aya bae, harita keneh teu aya. Didago-dago sabulan 2 bulan teu aya. Tong make jadi putus asa doa urang teu diijabah. Diijabah tapi ku berupa pahala anu hasil pikeun urang jalma nu ngadua. Engke sampeureun jaga yaumul jaza alias sampeureun engke dina poe kiamah. Ao bidaf'i dharrin anhu atawa bentuk ijabah teh ku ditolakna bahaya ti urang ti jalma anu ngadua. Menta mobil, menta kapal teu acan aya wae ieu teh. Tapi urang ku Allah Subhanahu wa taala dikeresakeun salamet, dikeresakeun ditolak tina sagala rupa pancabalai. Tah eta teh ijabah keneh. Pasti pokona mah sadaya doa urang diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Da dijanjikeun ku Allah, ud'uni astajib lakum. Sok ngadua aranjeun kabeh ka kuring astajib. Kami bakal ngaijabah kana doa aranjeun kabeh, lakum mangpaat pikeun aranjeun kabeh. Matak saur dina kitab Jauhar Tauhid, wa indana anna du'a yang fa'u. Mungguh urang madhab ahli sunnah wal jamaah bahwa sanyana doa eta teh bermanfaat pikeun jalma anu ngaduana. Kama minal Qur'ani wa dan yusma'u. Sakumaha di kuping tina Al-Qur'an janji Allah Subhanahu wa taala ud'uni astajib lakum. Ngan kade bentuk ijabahna boh kudatiahna anu dipenta sesuai jeung nu dipenta. Kaduana boh datangna ijabah teh leuwih hade tinimang anu dipenta ku urang. Boh secara kontan atanapi diengkekeun
atawa katiluna bentuk ijabah teh ku berupa pahala, kaopatna bentuk ijabah teh tiasa deui ku berupa ditolakna bahaya ti urang samudayana jalmi anu ngadua. Disalametkeun tina sagarupa pancabalai, dijauhkeun tina sagarupa bentuk panyakit. Eta ge bentuk ijabah keneh. Wallahu a'lam bishawab.